faslun ari ieu eta hiji fasal fi adadi rakaati sholati barina tetep dina mertelakeun bilangan pirang-pirang rakaat salat fardu wa rakaatul faraidhi jeung ari pirang-pirang rakaat pirang-pirang salat fardu ay fi kulli yaumin tegasna dina saban-saban poe walailatin jeung saban-saban peuting fi sholatil hadari dina salat keur hadir di lembur illa yaumal jum'ati kecuali poe Jumat sab'ata asyara eta 17 naonana rakaatna amma yaumul jum'ati anapun ari poe Jum'ah fa ada rakaatil faraidi maka eta ari bilanganna pirang-pirang rakaat pirang-pirang fardu fi yaumiha dina poena itu Jum'ah khamsata asyara eta 15 naonana rakaatna wa amma ada rakaati sholati safari jeung anapun ari bilangan pirang-pirang rakaat salat dina waktu keur sapar dina nyanyabaan fi kulli yaumin dina saban-saban poe lil qasiri pikeun jalma anu ngosor salat fa ihda asyarata tah eta 11 naonana rakaatna wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif fiha tah eta tetep dina itu rakaatin faraid arbaun wa salasuna ari 34 naonana sajdatan sujudna wa arbaun wa tis'una jeung 84 naonana takbiratan takbirna wa tis'u tasyahhudatin jeung 8 pirang-pirang tasyahud wa asyru taslimatin jeung 10 pirang-pirang awe salam wa mi'atun jeung 100 wa salasun wa khamsuna jeung 53 naonana tasbihatan tasbihna wa jumlatul arkani jeung ari jumlah pirang-pirang rukun fi sholati dina keur salat mi'atun eta 100 wa situn jeung genep wa isyruna jeung 20 genep 120 genep naonana ruknan rukuna fi subhi eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana ruknan rukuna wa fil maghribi jeung eta tetep dina salat maghrib isnani wa arbauna ari 42 naonana ruknan rukuna wa fi sholatir rubaiyati jeung eta tetep dina salat anu bangsa 4 arbaatun ari 4 wa khamsuna jeung 50 naonana ruknan rukuna ila akhirih nepi ka akhirna itu kaul zahirun eta anu zahir ghaniyun tur anu teu butuh anis syarhi tina syarah waman jeung saha jalma ajaza anu apes itu man anil qiyami tina nangtung fil fardhiyati dina salat anu difardukeun lima masyakotin karena masyakat talhaku anu datang itu masyakat hu ka itu eman fi qiyamihi dina nangtungna itu eman sholla maka sholat itu eman jalisan barina anu diuk ala ayyi hayatin netepan kana tingkah kumaha bae syaa karep itu eman walakin iftirashuhu ngan tatapina ari diuk iftirashna itu eman fi maudhi'i qiyamihi dina tempat nangtungna itu eman afdalu eta leuwih utama min tarabbu'ihi tibatan silana itu eman fil azhari ceuk kaul azhar waman jeung saha jalma ajaza anu apes itu eman anil julusi tina diuk sholla maka sholat itu eman mudtajian barina anu nyangigir fa in ajaza maka lamun apes itu eman anil idtijai tina nyangigir sholla maka sholat itu eman mustalqian barina anu nangkarak ala zohrihi netepan kana tonggongna itu eman warijlahu bari ari dua sukuna itu eman lil kiblati eta ka kiblat fa in ajaza maka lamun apes itu eman anzalika tina itu mudtajian kullihi tegasna sakabehna itu zalik au ma'a maka isyarah itu eman bitorfihi ku kiceupna itu eman wanawa jeung niatan itu eman biqolbihi ku hatena itu eman wayajibu jeung wajib alaihi ka itu eman naon istiqbalu madep ha ka itu kiblat biwajhihi ku rarayna itu eman biwad'i syai'in kalawan neundeun hiji perkara tahta ra'sihi dina handapeun sirahna itu eman wayumi'u jeung isyarah itu eman
biro sihi ku sirahna itu eman fi ruku'ihi dina rukuna itu eman wasujudihi jeung dina sujudna itu eman fa in ajaza maka lamun apes itu eman anil imai tina isyarah biro sihi ku sirahna itu eman au ma'a maka isyarah itu eman bi ajfanihi ku kicep panonna itu eman fa in ajaza maka lamun apes itu eman anil imai tina isyarah biha kalawan itu ajfan ajro maka ngaberjalankeun itu eman arkana sholati kana pirang-pirang rukun salat ala qalbihi dina hatena itu eman walayat ruku jeung henteu meunang ninggalkeun itu eman kana itu salat madama salagi langgeng naon akluhu akalna itu eman sabitan eta anu tetep wal musolli jeung ari jalma anu salat qaidan barina anu diuk la qadoa eta henteu wajib qado alaihi ka itu eman walayang kusu jeung henteu ngurangan naon ajruhu ganjaranana itu musolli li annahu karna saenyana itu musolli ma'dzurun eta anu diuzuran wa amma qauluhu jeung anapun ari dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man saha jalma sholla anu salat itu eman qaidan barina anu diuk falahu maka eta tetep pikeun itu eman nisfu ajril qaimi ari satengah ganjaran jalma anu nangtung waman jeung saha jalma sholla anu salat itu eman na iman barina anu nangkarak falahu maka eta tetep pikeun itu eman nisfu ajril qaidi ari satengah ganjaran jalma anu diuk famahmulun maka eta anu dipanteskeun alan nafli kana salat sunnah yang dal qudrati dina nalika mampuh itu eman